Assalamualaikum Sampurasun Nun Bala mitra sadaya wilujeng patepang deui sareng Abah oge utun dina acara dongeng samemeh sare. Judul anu bade kapihatur carita anu bade dipedar dina danget ayeuna nyaeta Si Leungli. Mangga wilujeng ngadangukeun. Si Leungli bah, naon bah Leungli teh? Oh, eta teh ngaranna hiji lauk tuun. Ngaranna teh Si Leungli. Muhun atuh bah sok ngupingkeun dongeng Si Leungli. Utun penasaran ya. Nya sok. Di hiji tempat aya hiji kulawarga ngabogaan dulur adi lanceukna teh aya 3. Eta anu si bungsu teh disirik wae kedua lanceukna teh didelekaan wae didolim dipaseaan wae ngan eta teh anu bungsu mah sabar kacida budakna teh nepi ka segala rupa pagawean imah oge diserenkeun kanu bungsu. Anu lanceukna nu 2 mah ukur senang we pagaweanna teh paling ngageulis we kitu. Nepi ka eta nu bungsu mah buburuh dibatur, buburuh nyeusehan. Buburuh kukumah, buburuh ngasuh. Ari lanceukna nu 2an mah manehna mah ukur senang-senang, kadang-kadang hasil buburuhna dipake poya-poya ku lanceukna direbut duitna gitu. Tapi keukeuh we eta nu bungsu mah sabar dikitu dikieu oge. Nepi ka hiji waktu manehna teh balik, si bungsu teh balik buburuh ngaliwat ka hiji solokan teh saat didinya teh manggih aya lauk kasaatan atuh dibawa we eta kuna bungsu teh lauk teh ka imah dituna dina baskom tuluy di paraban di nyanyian tembangna oge nyata tidinya meureunnan naon kitu ngabogaan ngaranna teh da anu bogana si bungsu teh lamun rek maraban teh tembang digarawan lauk teh. Duh batuk tuun. Bah wios bah lah teraskeun bah. Wios batuk mah. Penasaran bah lah. Tah tidinya teh. Duluy we tuun digeroan lauk terek di paraban ngarek maraban ya kitu we. Leungli ka dieu mere bubur
pare marus ditutu di nafarahu dicik-ciriku talam kuning. Atuh barang ditembangan gitu teh lauk teh nyamperkeun geboy nyamperkeun harita tuluy we kitu ditembangan. Enggak setiap maraban gitu wae. Nepi ka eta lauk teh geus gede sapoe 2 poe nepi ka saminggu 2 minggu sabulan ka sabulan tahun ka setahun geus gede we lauk teh. Tidinya kanyahoan ku lanceukna nu 2 teh kana sok julid nu sirik tidik teh ningali lauk meuni sakitu alusna eta lauk teh tuun kabitaeun manehna teh harita keur si bungsu keur ieu deui ngaguran deui laukna rek di paraban leungli ka dieu mere bubur pare marus ditutu di naparahu dicik-cik ku talam kuning geboy harita nyamperkeun si lauk teh kitu jeung kitu we. Tuluy we carita nama eta teh anu boga nama si bungsu mah init deui buburu atuh eta anu duaan lanceukna baradami kumaha cenanya itu lauk cenah meuni sakitu alusna. Dasar jelema anu julid teh atuh anu deleka urang pasak we cenah ayeuna mah ceuk cenah ceuk adina teh nya bener cenah urang pasak kebenaran cenah urang naon kitu henteu geus seubeut dahar lauk anu ieu pungkieu temen cenah dagingna teh meuni gede kitu lintuh tidinya teh tuluy atuh lauk teh diparasak teh duaan poya-poya potram mencit lauk gede pasak kacatur atuh harita anu bogana balik si bungsu balik ti panggaweanana pangbuburuhanana balik biasa rutin teh kitu sok rek maraban lauk harita ngaguran laukna leungli ka dieu mere bubur pare marus ditutu di naparahu dicik-cik ku talam kuning tuluy we nah cenah lauk teh geuning eueuh kitu ai titinya teh keur kitu teh aya taeun naon kitu dina ieu teh aya hayam pokoknya teh kotak donglak itu hulu si leungli mah dina teh tenong itu ceuk hayam teh atuh barang kitu teh colohok naon nah si leungli dina teh tenong hayam datang deui kotak donglak hulu si leungli dina jero teh tenong tidinya teh penasaran si bungsu teh nempo kana teh tenong efek teh nya si leungli teh aya huluna dina jero teh tenong ujung cucukna aya tadi ceungceurikan atuh nyaah teuing nah kitu nu kasedih gitu. Ternyata boga lanceuk teh kacida pisan nah kitu julid gitu. Tidinya teh di ieu weh hulu si leungli teh di bungkusan di lawonan mun kawas jalema gitu tuluy di ruang dihareupeun imah
Jadinya teh sedih ditinggalkeun paeh ku si leungli si bungsu teh. Oh atuh eta lanceukna meni bunga kitu teh, bunga da puguh kacita pisan julidna anu jadi adi. Teu kungsi lila didinya tina barang naon kitu kuburanna si leungli, tempatna si leungli di ruang bijil nyampe naon kitu jadi hiji tangka anu kacida pisan indahna alusna meni berkelip-kelip ting balu ricak katingalina teh nih pikabitaeun. Batuk tun yos bah atuh penasaran utun sok teruskeun bah teraskeun kumaha terasna nya tidinya teh tuluy we ka nyahoan ku lancukna dua teh di hareupeun imah aya kembang sakitu alusna. Wah batur oge nyarahun di hareupeun imah eta aya kembang sakitu alusna tangkal hiji kembang gitu. Tapi kadenge ka mana-mana aya hiji nu beunghar sudagar gitu nyahoeun rek dibeli eta kembang teh. Teu dibikeun ku si bungsu teh da kembang teh da eta mah naon kitu kenang-kenangan cenah eta mah da alus mana ka dijual. Atuh kanyahoan ku lanceukna dua teh aya eta aya rek meuli kembang teh alus pisan da hargana ge jeung lamun eta tuluy we nyeun ieu kitu naon manehna teh naon gitulah ditepungan ku eta sok cenah bae cenah rek dijual nih sabaraha cenah rek di ieu deui cenah rek dikawin gitu kuno eta nu beunghar teh gitu kuno bari kasep deui eta teh pemuda kasep bari beunghar pengusaha lamun ayeuna teh mah gitu. Barang ieu teh atuh barang dicabut teh teu bisa kalah bijil kesang getih kitu rek dicabut dikali di kumaha ge kalah mebes sukuna oge. Tah tidinya mah si pamuda eta teh berarti lain anu bogana cenah ieu mah sok nyeun we saembara dina teh sok saha anu bisa nyebut ieu kembang ieu tangkal rek di kawin nah kitu rek dijieun pamajikanana gitu. Berang kitu teh lancukna nu kadodoge nu ka mebes nu ka bijil kesang getih cek paribasa teh mah nyeblok hese teu bisa. Tidinya teh da puguh eta masih bungsu mah jalemana teh sabar di kumaha-kumaha oge. Cik cenah cobian atuh ku abdi nah gitu. Barang tuluy we kembang teh dicabut bolonyon we teh. Berarti ieu pijodoeun kuring teh cenah. Cek eta pamuda teh nepi ka atuh eta dikawin teh. Jadi beunghar gitu. Itu berarti ieu teh naon kitu ganjaran kanu sabar. Ari eta mah atuh manehanana anu lancukna mah nu jadi kering kena ku panyakit. Tah kitu para mitra sadaya yen memang bener-bener naon kitu nanjeurna bebeneran jeung hancur leburna kadoliman teh kitu. Mohon para mitra sadaya dongeng samemeh sare dina judul si leungli dugi ka dieu wae. Urang atuh mugi-mugi tiasa
naon kitu nyanak luang tina ieu carita yen buahna tina sabar mah kitu. Oh, abah batuk wae nepi ka geus dongeng oge. Nya tun. Nya masih can sare geuning antun. Teu acan bah resep dongengna si Lili teh kitu nya bahnya. Sabar pisan si bungsu tadi kumaha ge geuningan. Ai sabar mah dengan buahna teh kitu. Jadi menang ganjaran dengannya jadi bunga dina sedih teh. Nya tun. Tun mah abah teh puguh rek mungkas dongeng atuh ieu kalah ngilu nemrong biasana ge geus sare. Bah penasaran. Nya tutun urang pungkas we nya. Ieu teh carita teh urang teuneun dina haneuleum. Yeum ditunda dina hanjuang siang diteuneun pikeun sampeureun dituna pikeun alaeun cag. Abah atuh hatur nuhun kasadayana sareng abah nyuhunkeun dihapunten dina sagala rupi kalepatan sareng kakirangan abah dina ngadugikeun ieu cariyos. Abah ayeuna naon kitu bade pamit kasadayana. Assalamualaikum. Pramios.